Bismillahirrahmanirrahim. Halaman terakhir, halaman 47. Wa mimma jeung eta tetep tina sapalihna perkara yazidu anu nambahan ieu ma. Nambahan fil umri kana umur. Albirru ari kaalusan. Wa tarkul adza jeung ninggalkeunana pilara. Wa tauqirus syuyukhi jeung ari ngagungkeunana pirang-pirang guru. Wasilatur rahmi jeung nepungkeunana babarayaan. Wa jeung eta tetep tina sapalihna perkara anu nambahan kana umur ayyakula ari yen ngucap itu si jalma hina yusbihu dina mangsa waktu isuk itu si jalma wa yumsi jeung dina mangsa waktu pasosore itu si jalma kula yaumin dina saban-saban poe salasa marratin kalawan 3 pirang-pirang balikan subhanallahi mil al-mizani kana ucapan subhanallahi mil al-mizani wa muntahal ilmi wa mablaghur ridho wa zinatal arsy wa la ilaha illallahu mil al-mizani wa muntahal ilmi wa mablaghur ridho wa zinatal arsy wallahu akbaru mil al-mizani wa muntahal ilmi wa mablaghur ridho wa zinatal arsy. Nah sakitu kana ucapan anu bieu subhanallahi nyucikeun abdi kalawan nyucikeun saestuna ka Gusti Allah mil al mizani kalawan sapinuhna mizan wa muntahal ilmi jeung kalawan pameakanana ilmu atau antek-antekna ilmu wa mablaghur ridho jeung kalawan tempat nepina karidoan wa zinatal arsy jeung kalawan satimbanganana arsy wala ilaha sareng teu aya deui pangeran anu wajib diibadahan illallahu angin Gusti Allah mil al mizani kalawan sapinuhna mizan atau timbangan wa muntahal ilmi jeung kalawan pameakanana ilmu atau antek-antekna ilmu wa mablaghur ridho jeung kalawan tempat nepina karidoan wa zinatal arsy jeung kalawan satimbanganana aras wallahu jeung ari Gusti Allah teh akbaru eta anu langkung gede gitu akbar eta anu maha agung mil al mizani kalawan sapinuhna mizan wa muntal ilmi jeung kalawan antek-antekna ilmu atau pameakanana ilmu wa mablaghur ridho jeung kalawan tempat nepina karidoan wa zinatal arsy jeung kalawan satimbanganana aras wa jeung eta tetep tina sapalihna perkara anu nambahan kana umur ayyah tariza ari yen ngaraksa itu si jalma an qat'il asyjari tina megatkeunana pirang-pirang tatangkalan ar-ratbati anu baseuh keneh gitu ila inda darurati angin karna kamadorotan wa jeung eta tetep tina sapalihna itu perkara anu nambahan kana umur teh isbagul wudu'i ari nyampurnakeunana wudu wassalati wa jeung tetep tina sapalihna itu perkara anu nambahan kana umur teh as-salatu ari salat bitaqdimi kalawan kungagungkeun gitu takdim wajah tetap tina sapalihna perkara anu nambahan kana umur teh al-qiranu ari marengkeun bainal haji di antarana haji wal umrah jeung umrah
wa hifdzus sihati jeung ngaraksana kasehatan, wala budda jeung misti teu meunang henteu, aya ta'allama naon aya ta'allama yen ngaji atawa belajar itu si thalibul ilmi syai'an kana saperkara minat tibiti ilmu kedokteran gitu. Wa yatabarroka jeung yen ngalap barokah itu si jalma itu si thalibul ilmi bil athari kana pirang-pirang athar tawa kaul sahabat al waridat anu kawarid fit tibbi dina masalah kedokteran, alladzi anu jama anu parantos ngumpulkeun hukana itu ladzi saha asyaihu hiji guru al imamu anu janten imam Abul Abbasi nyaeta Imam Abul Abbas al Mustaghfiri fi kitabihi ngumpulkeun fi kitabihi dina kitabna itu Syekh Imam Abul Abbas al musamma anu dinamian bi tibbin nabi ku nami atau ku ngaran Tibbun Nabawi alaihi salatu wassalam. Yajidu anu bakal manggihan hukana itu kitab sahaman jalma yatlubu anu nyupri yasiman hukana itu kitab. Walhamdu jeung ari sakabeh jenis pujian wapat lillahi tetep kagungan Allah ala tamami karena arah-arah nyampurnakeun. Wassalatu sareng ari rahmat wassalamu jeung ari kasalamatan ala sayyidina tetep muga ka Gusti urang sadayana Muhammadin nyaeta Kanjeng Nabi Muhammad afdalir rusuli anu janten pang abdol-abdolna ti pirang-pirang utusan al-kirami anu marulia. Alhamdulillah parantos tamat ngalogat kitab Ta'limul Muta'allim. Mudah-mudahan aya manfaatna tur dibarokahkeun. Oge deui bilih teh mah aya kalapatan atanapi kakaliruan tina logatan-logatan simkuring al-fakir atanapi salah i'rob atanapi salah harokat gitu. Manggawe dilereskeun gitu nya, dilereskeun di ta'amul di pikiran gitu nya. Dilereskeun lah gitu, dilereskeun ku anu leuwih leresna gitu. Sabab nya pasti aya kasalahan gitu nya, pasti aya we kasalahan gitu nya. Mudah-mudahan aya manfaatna. Terakhir panginten urang hadiah heula ka musonif ka guru-guru urang sadayana, wabil khusus ka pangarsa guru urang sadayana nyaeta Mama Kiai Haji Ahmad Fakih. Gitu hilap ka pangarsa Kiai Haji Zainal Mustafa bin Kiai Haji Ahmad Fakih. Oge ka pangarsa Pak Kiai Haji Hilman bin Kiai Haji Ahmad Fakih. Oge ka Kiai Haji Ade Mansur bin Kiai Haji Ahmad Fakih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana amin. Wallahu a'lam bissawab.